Pergi sana menjauh dariku. Oke guys, aktivitas keseharian Teteh Warung sehari-hari di kampung. Nah, seperti biasa teh pagawean anu nomor hiji kusim kuring di Cabak teh nyaeta pangeusi beuteng. Karena hari-hari orang Sunda mah pagi-pagi lamun acan ngadahar sangu eta pasti disebutna can sarapan. Asa teu ilahar we di Sunda mah isuk-isuk lamun teu ngadahar sangu teh nya. Sesudah beres digebeg beasnya langsung saja diabrukeun kana katel. Terus diguyur cai secukupnya aja ya guys. Dalam hal ini mesim kuring geus teu kudu diukur make curug deui geus profesional jiga nama. Terus naonnya ieu teh ngelapan kompornya terus we dielapan sing tupi ka beres. Yuh nya sim kuring mah dalamun keur ka sorang daek mah ngaca ge tara dina cermin dina kompor guys. Har itu deuleuh geura kalah nyium astagfirullahalazim. Ya cicing menjauh ka dieu tuh kumaha lamun salaki urang melihat. Yeay kitunya si eta mah nyosor wae. Geus mending keneh pinah ka dieu ya bagian sasapu elap-elap. Ampun teuing mun unggal poenya abi teh bisa geusit kieu. Lain ngan analuya we gawe teh menirudet. Tapi bae we kita geus lah ayeuna mah da geus bagean ngabalikeun beas. Sok balikeun kadinya kocek. Sabab lamun teu kitu eta si beas teh sok ngabiri gidilnya guys. Nah lalu sambil menunggu beasnya matang, setengah matang dan menjadi gigih dalam bekerja, gigih dalam berusaha. Seperti halnya kita para ibu-ibu pemula yang sedang melamar pekerjaan kepada Facebook profesional meskipun belum ada tanda-tanda gajihan. Yeay, sok kalah ngacaprak. Nah guys, pokoknya malah lamun sambil ngadaguan si gigih bekah teh loba keneh cabakeun teh termasuk ieu yeuh ngelapan freezer es krim. Sabab lamun teu dielapan si embunna teh sok ngahalangan pemandangan. Lanjut ka selangku nu beuli terus ieu geus ek nyamperkeun gigih ka dapur cenah tinggalin hayang beli bawang balik deui. Tas heula ieu gigih bisi tutup. Lanjut pareuman komporna langsung kocekeun langsung ditutup ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.